Topeng Tibale Raja. Mohon. Ditea Kapuku Angga
Cikuray Pangalengan Gunung Letih Mun Paturay Hati Kuray Mun Patepi Hati nangis Mangga urang sami-sami Ngajujung derajat seni Hubudi anu tami di barengan mana suci Patekadan anu mulia tatus loba gogodama lumunit kedah kuat gogogoda ulah hebat wayang mana wayang nu ngandung perlambang balai mana balai mana balai nu kediri deui aturan deui aturan wilujeng tepang pokok dia goh hiburan ngarakat pendodoloran pajan panggalang ujung perang gara-gara anu bagus aturan wilujeng tepang tiabdi sapara kancang lain-lain daun awi lan cabaran ditawaran lain-lain bagja diri bagja dengan dia bagon lain-lain bagja diri bagja dengan jadi bagoran lain-lain bagja diri bagja dengan di baguran tapi seni nu sejati ngajarakan ajana seni muarek de luli-luli komoka sereh pejuang nanti dina seni hati-hati di dasaran ku agama supaya selamat sang seni man sejati majakan seni kagungan seni Sunda tuturunan Sunda sabawa tahapan junjung ke derajat seni ku jalan hati nu murni persatuan ulah lali mangka deh kaluli-luli sanajan rek kacitaman saur pisah taputat mah sanajan rek mika hemat pendekat kuring adat mah seni Sunda tuturuna Sunda sabawa tahapan rere manis ngarente ngabudi manis rere manis ngarente ngabudi manis ngelilik berpikir bingung ikan tun mulang
ujung buku jauh di buku angka najan marupa tong-tona ugi sing jadi tungtuna seni lain gawe nikah komodi kanggo lumayan batika dana nu mulia tantu sergogodana lamun niat kedah kuat gogoda ulah hebat tibatan saelo lebat sekayu di damel baju tibatan jalminu sabar binatu mulus rahayu jalan luyuk kahirupan silih asu silih geuing raket layet sangkana geget ibarat patali janji agama tuduh nu mulia singkat kana ibadah lakona waktu nu lima kabaktan kapibana hirup katungkulku pasti mau terang di masa hirup kudu hati-hati ngajaga lampah jeung basa pateka dana nu mulia tatu sergogodana lamun niat kedah kuat gogoda ulah hebat kabudayan kasenian jasana sanes lumayan pokok di anggo hiburan ngaraket gendudu uluran ngamu mulai kesenian ulah ukur resepan ngandung maksud jangan tujuan ngawujudkeun persatuan lamun lain paparean moal pati-pati dae lamun lain
junjung kena derajat seni Bapak hajat Ibu hajat ku jalan hati nomor nih persatuan ulah lali mangka dek kaluli loli tiba tanah salo lebar sangkoy udah dawa baju tiba jamin sebar pinatos mulus rahayu mulai puja tariku di wadahan piring gelas oyong teput di kuku lamun teu datang sorangan pambayar di jero korang dijual dosa kahoyong mah tacan kasora bati panas bae hate kaduhung ayun-ayunan moyong danas dina euri kaduhung birayungan di papanas di peperi duh kamana nyayar payung kekelir ketujuh bulan kamana nyaminta tulung moal balen ku sabulan moal pati gembling lamun lain sarana tangan moal pati daeng lamun lain dapat potongan moal pati daeng lamun lain pepetungan moal pati ari pati daek lamun lain pepotongan geningan mah pepotongan mantek loyong Saya yang atas nama si Jamro
Jamrong yang tiap daerah ada disebut Jamuraya. Si Jamrong mengasuh anak kecil, tidak tahu orang tuanya siapa. Jangan sampai anak kecil ini terlunta-lunta. Saya mohon maaf, saya atas nama Jamrong juara si Jamuraya sebatas tiang 4. Luar di tiang 4 manusia biasa. Ucil? Siapa? Nuturkan bapak, betah. Betah. Seberapa tahun Lilana? 30 tahun. Bagus. Ayo umur ucil, seberapa tahun umur ucil? 11. Ayana orang ayah di daerah mana, Cil? Bantar Huni. Bantar Huni. Orang dipanggil ku Bapak Heri. Tita tugas. Orang laksanakan. Ayah babaturan, Cil? Wulandari? Siapa? Betah nuturkan bapak. Betah, Pak. Ayeuna aya di mana? Aya di hareupeun Bapak. Benar. Berarti anak jago asuhan jago. Oh salah benar. Maksud bapak iya aya di daerah mana? Bantar Huni. Bantar Huni. Urang ayeuna di dia titah naon? Titah tampil. Ku Bapak Heri. Senang nuturkan bapak? Senang. Bagus. Tah, lamun ayeuna urang senang. Saeutik lobana cenah Bapak Heri. Roya, sok ayeuna urang hiburan. Urang hiburan. hati ngelik-ngelik di majate kumak di mah apih Antono kuncen Baladewa haur kolot rasa nu hayang batik cerik batik cerik cerati ngurilingan api Anton kuncen Baladewa haur kolot ke sisi cai anu mana api Anton kuncen Baladewa nu herang cai talaga api Anton kuncen Baladewa haur kolot cai talaga urang eli
Bapak hajat ibu hajat kena diri Ayang lagu naon? So. Erek golempangan? Erek naon? Lempangan, sok. Cena orang dia royal Bapak Heri. Panerin, cena panerin. suwe ora jamune godhong aren suwe ora ketemu sepisan atine lalin suwe ora jamune godhong ketelo suwe ora ketemu sepisan atine ngelo suwe ora jamune godhong singkong suwe ora ketemu sepisan waose ompo suwe ora jamune godhong keniki suwe ora ketemu sepisan atine lali suwe ora jamune godhong aren suwe ora ketemu sepisan atine lalin suwe ora apa napi anu saya
anu sayang suwe ora jamu apa napip sanca jamune godhong aren suwe ora ketemu sepisan atine klalen suwe ora jamune godhong kuniki suwe ora ketemu sepisan apa nabi anu sayang suwe ora jamu mas jamune godhong keniki suwe ora ketemu apa nerin ada yang bager apa nerin kapayun heula suwe ora jamu apa nerina deui jamune godhong singkong suwe ora ketemu apa nerina nu bager aturan kapayun heula suwe ora jamu jamune apa nerin godhong aren suwe ora ketemu apa nerin anu bager deui aturan kapayun heula suwe ora jamu jamune godhong singkong suwe ora ketemu mama bib sanca deui anu sayang suwe ora jamu mama bib deui anu mana mama bib sanca suwe ora ketemu mama bib sanca aturan kapayun heula suwe ora jamu jamune godhong ketimun Terima kasih Kak urang dia atur nuhun Ka Bapak Nerin atur nuhun tah Ucil Pak. ayeuna urang ngadenge para juara keur ngamerebutkeun wilayah masing-masing tak ayeuna urang tongton sabab urang ngadenge selenting bawani angin para juara keur ngarebutkeun wilayah sok urang tonton sampai pelbah mana merebutkeun eta tergantung mana sepak terjangna merebutkan kekuasaan urang tongton sampai ke pelebah mana ayo Cik Bapak.
baturan geningan wilujeng tepang teh abdi saparakan aja teh abdi saparakan aja lain-lain geningan madawan awi lan aja beurang geningan mah itawan Ore kacang asin nama diuyahan Galeo kok karembong ibu hajat deui diriksa merajopoti ibu hajat anu bager diayun mah ayun ku tambah haturan kapayon ari diayun mah apana ate anu bager diayun ku sempi
Kacang asin hasil nama diuyahan habisin abisin isina paduduan hari kacang asin apana ate anu mana haturana kapayun heula etang pakaulan apana ate deui kapayun heula hari kacang asin hasil nama diuyahan habisin hisina paduduan hari reka kuregangna dianggo panulak-nulak loit hari anggang ku anggangna hate tibelat tibeli ngalilipun pikir bingung keur bingung di kantun mulang rek dijuk-juk pugu jauh rek diteang pugu anggang patekadan anu mulia tatuseur gogodana lamun niat kedah kuat bogogoda mulai hebat tenang ludah tering berjuang di medan perang jadu mundur pantrang mulang ngayongnan musuh nu curang kacang asin nama diuyahan habisin isina paduduan kacang asin nama digulan abisin isina penuduhan atu kacang asin nama diuyahan abisin isin nama geuningan penuduhan maleladi dama palang didamel Pegara Jayati abdi isin geuning isin aku nuduhan Ucing abalang
pondo sokaya ulin-ulinan asal ngajang dah jadi mana dah sokaya ucingan otak bolera balera raja anu bakor kapayuna sokaya ulina otak bolera balera raja anu bagur kapayuna sokaya ucingan anu mana tak goler baler aja deui kapayuna anu mana atau goler baler aja anu bageun haturan mah kapayun deui wayang mah wayang mandung-mandung berabang wayang ngano apa lambang orang Bantar kuning barat Kodeng heula jempek gandeng jempek tangari tatakolan wae jempe wae kepret yo. Oh iya kan kalau baca lemak orang diawitan ku assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gening eueuh soraan sakali deui nya assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajen anu ngajawab salam ku aing didoakeun sing naik haji. Amin. Anu teu ngajawab salam ku aing didoakeun sing tereh balaleunghar. Beunghar hutang. Sih. Tibang berat urang Islam lain ieu teh. Sakali deui assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tah anu loba ngajawab salamna sing loba sawer ka uingnya balalah gitu. Aduh urang teh ieu dina raraganaon ieu teh Wan. Naon Mang? Aisyah ku budak-budak teuing sih. Ih, we mah budak ge tibang sabelah. Sabulahna mah nemen bolong. Sabelahna torek. Urang teh ieu di raraganaon hajatana saha ieu teh Jang? Abah Nerin. Abah Nerin. Nerin apa kemarin? Bebedas. Saya teh ngomong teh molopos gitu. Abang-abang wahuntuan. Abah Nerin. Teu bisa nyebut Ngempos, Mang. Ngempos untuna tinggal dua si ini. Metik ke wahuntuan. Metik konom alus Inop Ainon Honda Jazz lamanehna. Godong heula buset deh. Ribut wae teh nyaho aing kot kaberangan mangkat ka dieu. Song kaki ge kot pahili jeung anak aing eta. Aduh aing mah diraraganan teh Jangwan. Walimatul arus, Mang. Ho aing teh jalan lurus teu bulak belok ieu. Walimatul arus. Oh nikahkeun. Nikahkeun. Saha cenah sok coba hayang nyaho. Duka tah. Ih sia mah. Ateun aing diondang teu dibere nyaho. Nya emang uing RT di dieu. Oh nikahkeun nya. Nya Mang. Kumaha lamun panganten urang dicobian? Hayang ditewak polisi. Kadek-kadek wani jelasin dia. Ribut wae sia mah pak yeh-yeh wae.
Nyalain pengantin dek diasaan. Ya ku aing mah KBG nu teu diasaan di dieu mah. Bisa nanti diasaan. Diasaan aing datang-datang di salaman. Terus Dahar cenah tuh di Parasman. prasmanan. Parasman. Oh, nu ngarendeng kos batur teh geuning kos itu tuh. Itu mah prasmanan. Tah, aing datang tas dahar. Terus Datang aing ka panganten ku aing cobian. sia tunggulan salakina sia. Lamun ngadat iku aing ge dibejakeun mah. Diasaan naon? Yo neng, ieu teh geuningan acara nikahan nya. Terus Biasaan ku aing sasalaman. Lamun leungeun masih limit, terus eta budak teh mah digelis. amun limit gelis. Gelis. Terus Lamun kasar berarti budak sok ngarambet. hei, Tukang ngoyos cak Jawa mah cenah ngoyos gitu. semua obong-obong pemajikan sia tukang rambet. Majikan aing mah gaul sok ka kota. Wah, Ka kota kos batur. iya digawe. Ka kota. Ka kota teh naon? Ka kota sok mawa ka pasar bari mawa kotak. Sia mah ka kotak meureun teh mah. Nya hidang sia mah. Kos batur maralus pingping na marulus. Eta Rada belang saeutik. hei, sugan buduk tadina. Aduh aing mah orang di daerah naon ieu Tanjung Siang. Hei, Bantar Huni. Bantar Huni. Luset wan aing boga carita nek mangkat. Kumaha mah? Ongko aing ditelepon. Kusaha? Eta ku si ieu naon arana pingpinan teh. Si ieu Saha? si Asep. Sia pingpinan eta teh. Lah teh hidang buru cenah ieu geura datang geus beurang. Terus Geus beurang aing nepi ka imah meuni ditaringgahkeun. Aing teh nyaho alamatna. Barang geus nepi ka dieu aing saladar solodor ewan. kumaha tah? Salah aing asupna ka Taman Sari. Nyasab. Nyasap aya umbul-umbul na itu. Duh aing meuni kabina. Semendek kaki samin juga. Meuni era aing sugan teh itu nu hajatna, ha? Boro-boro undangan aing meuni kot era. Oh, pujon nek mangkat eueuh embem. Nya menang jadi embem dijual sih mah pakai setor we emo. Ih, dihidang corona aing bang emok majar mana 3 bulan cenah tong bakal mayar di sentop heula. Oh, di stop tuh nyawa mah motor dijabel ya. Motor dijabel aing dibawa. Aduh, ibu sabarang corona teh imah teh meuni kot harerang. Oh, iya di rehab. Harerang teh hidang herang. Dicet anyar. Yo, kos batur pemajikan berusaha bersih. Oh. Harerang imah aing mah. Di rehab dicet deui anyar. Herang aing teu kabeuli beas aing aya corona kot ngajualan wae kaca. Cet Lomari. sama beak bener mah. Herang we lening. Duh, ibu. Penyakit corona teh nu kieu tah. Nu kumaha? Nu kieu kedeung ge da aya pokona mah penyakit corona. Datang kedeung ge corona na ku aing dibasmi, digulai jeung lebu we di dieu. Wani emang. Lah wani aing mah. Ya, set ieu naon sikot ngaguruh kieu. Urang teh jang di dieu teh ngahiburnya. Nya mang hiburan. Da kumaha tuh geuningan pagawean teh begag kos kieu. Oh, Bagegan batur. Di imah mah boroning bisa seuri pamajikan macam betut. Tatara usaha. Punting. gara-gara corona nya mang. Heeh, poe aing du uber-uber wae eta ku jablay cei ai. Cet. Cenah corona. Oh, Mun lah, boga aing- duit pakai ngajablay. Aing puguh geus 3 gejosan teu mayar-mayar. Ih, Sugan we di dieu meunang bake ngagejos sekali mah. geulis mang jablay na mang. Yo. Pakena listrik Jepang. Listrik, Nu beureum. lipstick. Pake parabolana ti Cina. Hah? Kagok make Indovision, parabola. Make bola-bola, Make sifat ieu teh geuning nu jepret. sifat bangunan meureun.
Aduh aing manusia nih kapung-kapung wae jablay ciai. Tingeling we eta mah. Bogoh banget meureun ngamang. Lain bogo tidak teu mayar-mayar aingna. Ye, pantas we. La ilaha illallah panas-panas kieu nya. Emang boga babaturan cenah. Pugu keur diuber-uber we jablay ciai. Idih. Mending asa so laku. Ya asal ka ciai ge wingkot benyeng ditu benyeng dieu. Oh, ngarebutkeun amang. Ngarebutkeun awak aing kot nepi ka beak kieu ka kuru-kuru. Teuing. Eta coba peungpeukan nu kos kitu naon sih? Itu Naon? itu naon dipeungpeukan Ba? Itu teh kaneron. Kamera bidang pilud wae ya. Engke amang diupload diasupkeun ka kutub. Heeh, sia kadinya makhluk halus ku aing asupkeun. Eta nu sok lajo di HP. YouTube. Lain kutub. Ya YouTube. Orang jadi promosi di dieu. Buset aing keur ngomong. Poe meuli bayar oke yo. Kudu heula panas ieu jempe we santai semeneu ke SES di dinya tah. Tuh tempo ngacai wae tukang seeng. Tukang seeng. Tukang kebab. Tukang kebab 2.000-an sekali gesret. Mang es ka dieu. Untuk ka dieu di baledog ieu. Ye. Kade. Kus boga duit tuh guguruan. Hah? Kade mang. Tukang es urang asupkeun ka channel. Buduh. Moal bang tukang es teu katampuan bibirna. Mah, menta mah. Ye. Aing ngaboga mamah, sugan mengke menang ladang es teh aing disawer ku bata. 5.000 23. Buset. Hiji 5.000 23. Sia sekolahna di mana sih? Ih, teu hidang nya 5.000 korupsi itu pakai beli bensin. Buset. Si Ece itu digulung hayam, di kandang hayam di bawah rijuh malulu masalah. Aduh, Es namang. Nah, ya es berarti. Enggak si manu aing. Hayang wae. Aduh aing mah. Naon? Udah aduh wae es geus menang. Iya, jangan menang Samsu. Oh, hayang Samsu. Lah, nya mangkat ka warung meuli. Pugu aing geus kebenang menta. Ye. Sugan we itu si Neng ketabrang tebreng wae. Oh, nek nyawer. Abrang tebreng wae samping dek HS. Ye. Nek ngampar meureun. Wan, Heuy. kapugosian nyeurekeun wae. Buru, Mana? bogoh. Lancek hidang. Ah lain. Itu gak karo wae. Buset eta mah masih di bawah umur, Col. Encan aya huntuan. Ya jablay ciai mantokna ka mana sih? Masalah nyasab. Peda diblekuk sakali jejerita nu aing di asupan ieu. Besi panas irungna. Oh iya eureun ieu. Oh. Wan, Euy. ieu eureun. Eureun meureun. Modar sugan jablay ciai teh. Hah? Ieu areureun ieu. Loh, bulune kuning, siang adi adang-adang, beli bisa ketemu maning. Manu kepudang, bulune kuning, Aye. aata kolera balera jado bager, kapayun bayar laguna. Atama bandar soang eta mah. Gubuk dhuwur neng tengah sawah mengkenen temen demenan durung kelakon. Wan, Buset. etan aduh aing kot. Col. Apaan berang kene? Kuntilanak biji we kieu. Kedengelak. Aing meni reung-reung haseun.
Buset, eta gagantel halus amat kongkorongna. Jadi ya mat kecedok mat. Buset. Dia setik maju setik sukuna setik kabar itu setik kadia majuan eta mundur setik iya terbang teuing tah dikajo nah ambil kapedak puntung aing siapa setik mana sih sabenerna begak begek kupat kimpet lain suku kos belum sampe hah talking umur hirup kadang-kadang tambah ngomong ya iya nu kieu nu sok ngaririwaan sisi jalan teh mah kitu aing tingeling we aing keur gede beuteung ka dieu kamari can mayar Cet, menggeus 2 peuting ayeuna 3 peutingna emang di naon geneng? kamari teh dikieukeun dibelekukeun Bujuk. Aisyah menang ngablekuk saha teu mayar-mayar eta boga rarasaan henteu ka eneng sugan burut sabelah sama teh hidang naon maksudna can mayar teh saha anu can mayar kamari dicai ai dicai aing heeh aing kamari rasaan mah geulis nya rupana gelis pas geus mangkat teh geuningan di ka kamar mati lampu nya rampa-rimpi wae geuning nu nagina nu kos kieu nya kos kieu da penampilan abdi mah wan kadila Naon? coba tuh jablay ya Allah dosa sia teh goblok dosa naon botol anggur jolo eta wan Buset. Sa, yuk. Mau nang di mana nu kos kieu? ulah ditakolkeun karunya eta botol ini nu kos kieu teh wan ulah ditakolkeun aduh asli Tidang batur mah lalauna sih mlepok bletrok. ajeun teh bang manjak ieu Hey. botol teuing orang ngahibur di dia di mana itu kedoholan nu jelas hibur teh hidang irung kos teh gebrus tar rijeun nya ieu teh pakecupanana can dihapus ieu hadieu eta aing meni beureum meunang ngecup ya Eta meni alus banget make kacamata nanti balik. dihaja ambe gelis ieu teh tonggeret teu jadi Set. pun anu reuneuh tingeling na ieu aya ajeun tuh si promosi di dia sugan we aya tuh itu belah di itu aya naon itu di nini nggak pakai gue utuhan nya meureun iya maksudna ka dieu teh aya naon ieu teh aya iya palai eta Kumaha kamari sih teh ngomong teh acan favorit? mayar jadi iya nagih hutang Sama hirup teh meni Bang Emok nagih. Jablay nagih. Menang jadi motor beak. iya nagih teh emang barah kecos sakecosna barah duit 2.500 dikali we 1.000 Oh, emang kuat 1.000 kecos col. 2.500 1.000 kecosan buset para rotong amat naik Turun bero sia. Kapan diurut heula watur mana beuki ge nu 1.000 kecosan ieu daglog oh nya eta boga rarasaan teu si gelo si 1.000 kecosan sok hayang dibayar nya sok aing minta lagu anu ngareuneuhan ngareunahkeun nya lain ngareuneuhan ge kadieu kembalikan Tuh, padaku Sora aslina biji letana copot. mending dibalik aduh iya araroe kieu Bener kan? asa cararaang geuning awewe kieu teh menerima kacamata aduh cararaang kieu ya mata na bareureum Lain asa bau aing eta col jablay teh. Lain eta nu karyawan Haji Ramin anu sok ngarit pake sapi lin. buset kedeung wan kadieu aing minta bukti Naon? tara make sepatu Tara make make sepatu coba naik sabelah dia suku sia iya Naon dewa sih.
Buset, caralasan aing kuda geus mah kateuning kadaplakna dipake kene. Buset. Sugan Harari. sarwakeun jeung kuda. Masalah pemajikanana nek hees imah loba teuing meuli spray. Asal marudah krosok soe kabeh. Hanya katiga. Eta kunaon? Coba etawan jampe keduan. Teu budak geuning. Kunaon sih? Sok, hayang ngahibur naon? Ngahibur iya anu Saiful Hajat. Saha? Saha Bapak? Saha teh? Bapak si eta lah pokona mah. Aing poho. Bapak Nerin. Oh iya. Sareng ibu. Gatkeun aing ewa. Tuh atit Busing murag kena pegat. Cepet. Tulungan. Adik. Kunaon? Mah. Sok dikola. Kunaon neng? Kunaon dogana? Kunaon neng? Kunaon? Cepetan. Kunaon leungeunna? Aduh leungeun. Kunaon ieu leungeunna coba nempo. Wah, soek sugan budak. Angkat seutik. Coba atuh. Deuh, ilah meuni page diceklat. Be bener nah copotkeunana. Gini hese. Macet col. Mau gegep. Sugan digegep. Kunaon eta leungeunna neng? Ieu meuni geus coba ge ka dieu. Ileungeunna teu bawan jampe. Col. Duh, ina budak teh. Tanya leungeunna kunaon? Eta kunaon leungeunna? Hah? Heuh, ieu leungeun kunaon? Heuh, nyeri teh kunaon? Heuh, ieu leungeun. Kunaon? Eta leungeunna kunaon neng? Aduh, ya Allah, aing meuni nyeri batu malulu dah. Si Bang make botol enon aqua gelas. Kos kieu col. Ah, Ya tempo. Bang, aduh leungeun. ya siapa yang aduh leungeun mata aing dicolok kuah teh hidang. Aya teh jadi tosnya teh jadi mah. Jadi. Ya, sia dengekeun nya. Jauh, Budak jauh. eta hayang dibayar ku aing. Terus Hayang pangalagukeun budakna nek goyang ngebor. Mental laguna teh cenah naon? Hareudang. Hareudang. Lagu ayeuna. Manehna hareudang nek bubuka. Bari ngebor. budak eta bubuka teu lalumpatan kabeh. Pemajikan saha eta. Hayang atuh nu kitu. Ku ibu juru kawi urang anu ngigel kitu. Heeh. Sok. Nya atuh. Sok ibu mangga. Oh iya ngeusan. Euy. Hareudang. Nos tapak di gurun pasir merana karena panas samara. Aku pun merasa aneh. Gurun pasir mengapa panas hawanya? Coba dengar cerita ini, apakah ini? Harodang, panas, selalu panas dan harodang, apa na ate saya? Selalu apa na ate deui? Nos tapak di gurun. Aye. Sahabat, iya nu kieu ieu sinden eueuh duana teh. Karena panas awalnya, aku pun
kuna Mengapa panas hawanya? Coba dengar cerita ini. Apakah ini akan bergerdei? Haradang, panas, panas, panas. Selalu papanerin saya. Haradang, panas, panas, panas. Selalu panas dan haradang. Nos apa di gurun pasir merana karena panas hawanya. Coba dah cerita ini anu bager bayarlah laguna. Coba dengar cerita ini. Apakah ini apa anu gede? Haradang, panas, panas, panas. Selalu panas dan haradang, panas, panas, panas. Selalu panas dan haradang. Rona pasir merana karena panas hawanya. Aku pun merasa aneh. Guruna pasir mengapa panas hawanya? Coba dengar cerita ini. Apakah ini pengantin istri anu bager deui? Haradang, panas, panas, panas. Selalu panas dan haradang, panas, panas, panas. Selalu panas dan haradang. Nos tapak di gurun pasir. Ayo terus Merana mana karena Ata Bandar Soan panas hawanya. Ata Bandar Soan Pun merasa aneh. Gurun pasir Ata balai raja no bager deui. Coba dengar cerita ini. Ata balai raja dua kali anu bager ngagaplok ke bala deui. rengkok balik siameng. Impas menang ngecas ka impas. Dua kali ngecas. Haradang, Asik. apana Ata balai raja anu bager deui. Ata Bandar Soan Selalu panas dan haradang, panas, panas, panas. Selalu panas dan haradang. Oh iya budak, Wan, tulungan. Percaya heula. Peak cai nage sama teu hidang. Yuk, kudu heula, yuk. Waduh. Taikeun kali taikeun. Kadia, Cesia na itu tuh heula kadang. Aduh ya Allah, 2 kali kecosan menang meureun ieu nya. Himpas. Ai sia ka meni seubeuh-seubeuh teuing atuh. Eling teu. Kali coba nyebut. Oh, apakan? Wadah. Minta cai coba aing saeutik ieu budak. Capeun ieu tas dibor, peuting dibor 1000 gejosan ayeuna geus ngebor di wae. Oh kaseubuh na minta dibor wae. Lunas. Hah?
Iya kesimpas entah dia. Ah. Weh, haus. Nyebut. Ada heula, ada heula. Nyebut. Ambekan heula. Wah hamil. Ye, tong meta tanggung jawab ka aing. Hidang wa. Puareun kitu-kitu teh mah. Heh. Oh, ada tuh hidang belang hiji, mau sabulan sapotong. Oh. Artis aing mabok. Urang mabok. Panguruskeun heula saya teh kedeung. Wan, itu panguruskeun. Aduh, artis aing mabok pas dibor 1000 kali geus ngebor di wae. Hah? Bener ribut wae kacamata ge. Yoh nya. Aja sia urang teh entas di naon? Disawer ku Bapak Hajat Saiful Bet nya sakabehna. Hatur nuhunkeun pisan ka urang dia simpatisanana balalager. Bisi urang ulah teuing panjang carita urang lanjutkeun kana lalakon. Nya. Da aja lah mamah teu cukup ku seserian wae, teu cukup ku seriusan wae. Ku sabab lalakon masih panjang ya nya.